hartina istiqomah jejeg teh ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan baheula mah kolot nyarita kolot baheula laras kaulan nu kumaha dong ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah nyata kedah takwa teh bisa anu bakal ngajait nasib inung bapa tidak seuneu neraka teh lintang ti anak anu soleh. Laras pisan alah nah eta asa kunyarap aduh. Asa dioboran. Aku berai pisan ku Kang Haji maka hartos pisan teh. Akang teh aya nu jemput haji teh, kumaha ieu pakaian we kieu. Ai keur urang akang teh jadi dalang urang teh. Ngaran akang teh Ade Sutarma Wijaya. Nah gitu kasih timbalan kaulanu kan tenang Ari Abdul na ilmu teh nyaeta ilmu tingkah tekadna ucapna lampahna ta eta teh nyaeta teh mungkin cingguna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg dina agama hartina istiqomah jejeg teh ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan baheula mah kolot nyarita kolot baheula laras kaulan nu kumaha dong ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah nyata kedah takwa teh bisa nyepi diri ngisat awak bisa ngan aya deui anu leuwih canggih anu leuwih modern nyaeta init bari cicing lumampahan teu ngalengkah teh di mana init-initan hate mah cicing dina hiji keyakinan kahartosan sabab menteuna pangeran kajama teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kumantung kana bersihna hate satadina mah sim kuring teh sieun sok barasa aduh rupa teh goreng patut oh iya taulah sagoreng patut tamane moal leuwih ti kaula mah keur goreng patut kata mah horai anjeun mah kudu bagja jeung haji sumuhun Kalayang kaula berat nyuhun berat tanggung berat terima kenana kaki haji. Sumuhun we nyaeta anu geus ngatik ti leutik anu geus ngawarah ti budak anu geus nyusun ilmu ti lelemut ka ieu pun anak. Nyaeta milu iciki bunga warah dina bab ilmu dina bab pangabisa jeung sajabana. Sawang suna kasangakeun ti kaula salaku eyangna nyaeta kasalira Ki Haji nyanggakeun
layang pangajen anu saluhur-luhurna. Salam langsung. Istuning tenuntut jasa ka kaula. Nah, apa sepi intamih ramai gawe kulan. Ari ilmu mah pangih ajang. Lamun pangih ke Kang Tardi. Versi ujang. Ya Kang Tardi oge mudah-mudahan kebagian. Hakulah ari ilmu masing sahanu hayang eta bakal boga sares. Gitu cenah oge. Sakabeh jalma anu hirup di alam dunya tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samanit ganti saja merubah janji sore rajin terkapake isu. Harus si guring sok ngawarah ngaji ay lepat mah. Sungguh osok lah. Aduh, najawi atuh laras pisan. Aduh, punten. Oh, itu. Jejak Maluku itu. Bobo Betul. Gitu. harus pisan. Punten. Hartos. Aduh. Tomborong hingga jalma anu ngalaksanakeun iman takwa ka pangeran sanajan jelema anu curaling maling hayam tuluy ngaku di mana dipariksa jawabanana teu berbelat-belit teh saltik gedena gurangan kana hukumanana. Ngentengkeun kana hukumanana. Oh gitu. Laras. Harus selalu tersangka sering, tersangka Gusti Agung. Asa dioboran simkuring mah iya ge bukan kita, bukan ayat-ayat tetep we kelingan. Ai ilmu tauhid mah aya di dieu. Simkuring mah biasa maca ungkul we kulan. Oh teh nyaho hartina sumuhun. Naon bedana jeung beo atuh. Oh, ada, diajar, sudah target oke diajar hidup mah. Oh, anu. Nah, anu penting merealisasi sanes. Ada kabur. Jumpa pada puris. Keris berusuh. Tak itu. Gara tepungan Bapak hidup. Anu geus narima hukuman 13 tahun tah ayeuna teh teuing kumaha nasibna gara tepungan ai cenah mah salamet tina hukumanana ai alatana mah teu pira tina judi tukening. Kasep. Waduh, Haji. Mang Haji kurang kumaha ngawartosan. Kurang ngawartosan. Karena judi atau tapi sanajan saeutik kalepatan mau lah dicip-icip. Ulah saeutik lagi ngicip itu Junet. Judi. Sabab eta teh sabagian amal-amalan iblis. Diantawisna aya 4 perkawis. Jeung eta mah 5. Jeung hiji teh nilep anggape 4. Jadi saperkawis 4 perkawis. Saperkawisna nyaeta minuman keras. 2 perkawisna nyaeta judi. 3 nyaeta nyembah berhala. Kaopatna untuk itu lepat nyembah bahagia. lain atuh. Wah. Hiji
nyaeta judi, 2 inuman keras, 3 nyembah berhala, kaopatna nujum. Tuh, eta nujum. Nujum. Malam. Gitu pulang. Eta teh sabagian teh iblis eta amal-amalan iblis. Kadek tebihan. Malah haji mau kadugikeun. Pada digugur nuhun, teu urusan batur. Marugi kata haji mah. Kata mah pada didugikeun mah. Apa kitu kewajiban nama sate amal ma'ruf nahi munkar kanes? Asal ulah didugikeun we. Lak. Sana haji ieu tah mah. Sampurasun. Saha itu? Saha? Sampurasun. Rampes. Aya naon? Aya tamu geuning itu. Aya tamu geuning. Cing. Waalaikumsalam. Assalamualaikum lagi. Ciao. Ini. Ayah jangan beradu pada tetamu apa itu? Cik, silakan. Sembah kapihatur ayat. Nah, itu asawawu. Cobi teduh sarap. Emut kene kabu. Kelana. Samar kabupaten. Kamu pun bapak. Kumaha? Samar pun bapak. Wah. Lu. Mau dileg-leg kayak gitu? Orang itu lega beluga. Obat kering geningan ieu teh putra kasepuhan. Ieu teh lain asta jingga teh. Nuhun lah. Oh, anu disaurkeun teh ieu teh yang. Aduh, ieu jeung tepang atuh mah. Cik sidik-sidik rupa saha ibuda. Nah, percis abdi. Jauh. Jika si Oden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gunakan gelam. Ieu teh Pak Haji Oro ya. Sana. Mana itu bilang sangkan. Internet itu ketenggerannya Kang Haji. Baga cingirawas. Sang sahadi. Sekarang pun adik lah. Aduh. Sehat ki Kang Haji. Alah, ya gitu sehat. Nuhun atuh. Masih kene. Naon? Siang kamu potohan domba. Tos para. Ayo tajakan haji makan itu. Sekarang tajakan haji jauh. Maksud. Sudah nak kapunggaran tu. Bangga. Sembah kapihatur tenggening kanjengnya na ieu pemitra Fatma dawala. Mohon geling
Meni panjang emutan. Aduh, bagja. Wartos nawe kapungkur cenah tuang putra, tetong putri teu maot. Iya. Ngan ieu ningakeun batina tingali beungeut teh jiga saha? Kiri-kiri kieu saha? Aden. Ieu Mang dupi ieu teh Mang Dawala. Menang beja ngungkul papangeh makarak ayeuna tingali meni percis rupi juragan Abimanyu saderekna. Rama lawe malu juragan Arjuna. Loh. Ieu teh Raden Irawan teh ya. Leres. Duh, tobat ting Aden, nuhun Aden. Nuhun. Lepangkeun mah samohon ulang. Biasa eta mun parantos sagede kitu murang kali ditalut mulak dua. Iya. Weh, Raji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lepangkeun samohon sami-sami ulang. Wah. Kayaan di pusing daya haina. Parantos usum naon di situ. Usum runtah di situ. Runtah teh kawadahan di mana-mana. Aya teh miceuna teh kacangkring. Dimatak meledak teh ka itu ka giri haryang. Waduh. Kumaha tuh ya? Sok abdi oge. Punten aya Kang Haji kapenget. Bala. Ya teh Pak Haji Samsudin nya pisana ata samohon punten atuh gelap deui abdi kapungkure panginten sabaraha taun nya tetepang teh ya panginten kana 20 tahun mah samohon aduh tobat teh otak ujag-jag wae nya kitu teh resepna mah ieu we ti juragan Resi sering olahraga ramuan anu matak jag-jag kana awak teh ulah ti Ustad Jang tah geura ginseng sang sajabina pilih bade mandi uap obat tradisional sumping mah apa itu hadir harga semohon ai eta awet ngora gitu awet ngora sering nuangan jaat di kumaha jaat teh dicoetkeun kana sama dituang cumur mah jadi piceun ngangge sangu ngangge lauk asin eta teh kana awak teh kumaha sumur kana mangga we cobian kopi keur lapar da wareg kopi tuang mah jam-jam biasa sanes awet ngora aduh kata rasanya kata sanes coba tuh kena huluna baru didengekeun ku aing dicatet kumaha Kang jeung Rama Damang Mang Cepot dina waktu saya daya hibar kan Dina dihukum 13 tahun teh salamet bulan alhamdulillah Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh kumaha tiasa mah katebus alatan tina sakedik nyaeta dumeh ngahormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan dina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi CF tegaduh naon-naon balangsak cek abdi oge
tadi nama tina rokokan sabatangan tulis bungkusan dulu kegedean sapakan tina sapakan dewa terusnya kegedean kayak gitu teh naudzubillah summa naudzubillah astagfirullahaladzim naudzubillah min dalik Sunda atau sumuh udah tahu gitu. Nu mau tekengeng haram. Itu sekabdi ge. Amui. Apan janji cara Kurawa terek mikeun deui lamun tamat hukuman 13 tahun. Sumuhun mung ditagih janji teh ayeuna teh. Ayeuna teh teu masihkeun. Teu masihkeun. Henteu lah. Kurawa sawias dulur tuman warah atuh kumawi ulah kumaha atuh Tobat ayeuna teh panustrunganana parantos ketok palu ketok meja kumaha sareng ketok magic kayak Kang Haji tenang Kang Haji saya pun kayak abdi ngobodor ieu kayak sakedap ulang Kang Haji lumawi kade aji ulah ngicip kana judi mah lumentana abdi mah ampun naudzubillah summa naudzubillah Kang Haji pangaki kituan teh kunaon teh karaos ku Kang Haji kafukur bebeakan Kang Haji teh beak sawah beak naon beak imah naon kaduru Kang Haji mah kafukur oh sana tidak judi sanes menawi judi jadi temikeun pan Kurawa teh negara henteu lah kumaha ketok mejana parantos diketok meja diketok palu kitu ku Gusti Batara Kresna ye lamun tetep temikeun sakali dua kali tilu kali liwat Nista Baja Utama temikeun kene tonggoro sanagara satapak merima mikeun jebret we naon jadi Bratayuda waduh di tempat nana perang Bratakapasanata ampun dola perang berat bro Allah nyawa teh dola Bratayuda perang Bratayuda ulah jadi tempat teh di Tegap Kuru Setra gitu naon hartina kuru teh begung apa bahasa kuru cileun teh pujit abong kena tina kuru nya kuru teh begung we ayeuna teh wah parantos sami-sami bapak balad bulan boti pihak Pandawa boti pihak Kurawa raja-raja tatangga negara Kurawa anu simpatisan ka Kurawa ngiring ka Kurawa anu simpatisan ka Panawa ngiring ka Panawa parantos bapak balad malihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nyaeta urang nangtukeun bener sareng adil ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna parantos siap tempur bulan nuhun mang tah kitu di HP sisir jeung minyak nah kada bisi murag aya HP sisir bisi eta buuk jemet aya HP minyak bisi aya lauk gorengan aya minyak 80 di beuleum
maksudnya kahartos eta tauhid pisan eta mah tuleh kahartos wae jelema teh iya lain nu bieu kasauran nu bieu kahartos naon kahartos bingung na itu mantap iya dawuh kaulah nun jik geura ini berat geura lumampah jeung geura lumampu sanajan yang tetega pikan mungkin ditinggalkan ku incu bari jeung bieu bakal panggil deui di kieuna tapi da puguh anjeun teh sekeseler satria sageui upama anjeun ayeuna jadi pengecut jadi pengkhianat ulah gimir sanajan anjeun aya dina jaladri ulah rempan sanajan anjeun aya di luhur galura teuneng hudeng hanteuringgang pikeunang sukeun ade jeung bener tobat Gusti ade tetega Kang Haji Malen atos hei atos teh malah balik oh atos Kang Haji itu dah lamun diupahan dah sok ditarik kilo apa kenaan tapi cenah mewe aja sakit tu jalur pek tapi logama kaulah nun mau gawe tiasa tepang dari yang pasti kata mau tu bisa ditolak ayeuna keneh putra bade mios bade nepangan Kangjeng Rama kalayan bade ngabikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara kalausan negara anu nuju kieu wayah dalam tegalarat tega pati kaulah nun bra geura lumampah jeung geura lumapu teu nama urang teh beres sakedap mangga naon anu rek dibawa ke tu bawah laras kaulah nun jalanan aku rek namandian heula budak ukaula sae sakedap di bekalan heula abi oge kedah di bekalan beginian iya alah itu Kang Haji cenah mah dek milu di mandian kuring mana sarua dek milu kapang perangan kumaha Kang Haji astagfirullahaladzim tekandur men budak ampun jangan ampun teh tidak budak kacoon budak oh Haji kumaha sudah teh satria budak teh panginten da budak teh sanajan ayeuna di dieu wae panjang kurung batok aya kitu mah aya pangalaman nah cerik teh sadak ngosid ya ya atau ayo
Dek diadukan jeung mulak opat. Aduh, ampun.